loba nu zakat di Indonesia tapi mikirna ka budak yatim. Pan budak yatim mah lain ka asup mustahik zakat, ka asupna mustahik sedekah. Mata lamun mikeun zakat mustahikna ka budak yatim sarua jeung doma dicangcang ku tali rapia gancang leso. Eueuh barokah. Kecuali upami bade mere ka budak yatim kudu karena mustahik nu 8 zakatna. Ulah karena mustahik yatim. Mustahik yatimah adalah mustahik sedekah. Ya. Ya. Sabab teu saeutik. Mere ka paraji, mere ka guru ngaji. Da eta mah lain mustahik zakat, tapi mustahik sedekah. Kecuali nu tadi yatim, paraji, guru ngaji kalebet tina mustahik zakat. Ulah karena yatim, ulah karena paraji, ulah karena guru ngaji, tapi kudu karena mustahik zakat harus diatur ku Allah na Al-Qur'an. Bilih lil ibarat domba dicangcang ku tali rapi. Ngan lamun domba geus dicangcang teu cukup kedah diparaban, berarti ngalampungan sedekah. Ya. Parab kumaha eupan. Lamun eupan ayeuna dikulah hayang menang lauk nu 2 kilo berarti eupanna sing alus ulah cacing nu leutik. Tapi daya ilustrasikeun. Ya. Lamun hayang menangkeun lauk anu 2 kilo berarti cacingna kudu cacing anu gede. Cacing kalung ngarah benang nu 2 kilo. Ari cacing nu laletik mah resiko bebenangan oge beunteur. Tak cara sedekah teh kitu. Diatur ku Imam As-Suyuti dina tafsirna yen sedekah kabagi kalima asna. Nah, sebenarnya ya ilmu teh mere manfaat saeutik-eutikeun aya perubahan di bulan Syawal. Ya. Hiji upami bade sedekah li sahihil ajsa. Saha bae ulah make hitungan. Ulah karena dulurna, ulah karena sasahana. Estu niat sedekah. Sahihil ajsa. Kategori di urang mah fakir miskin. Ngan saha bae anu narima pamere urang berarti eta mustahik sedekah. Jelema anu sedekah saperak dibikeun ka fakir miskin atanapi saha bae tadi kasebutna maka ganjaran ti Allah tina saperak jadi 10 perak. Hiji, 2. Di mana-mana sedekah bikeun mustahikna ka a'ma wal mubtala. Jelema nu tanpa daksa. Di urang mah disebutna musafir. Ya? Sok sanajan musafir di kota Sukabumi mah sudah komunitas. Sudah dinaungi ku Pemda bari jelemana mah sehat biasa ngalamun jadi musafir pasti we cicing tedan. Keun mah tong hitungan urang. Penting mah berarti manehangna kikituan hakna mustahik sedekah. Saperak dibikeun ka musafir maka ganjaran ti Allah dibalasna 80 perak. 2. Katilu lamun sedekah dikeuna ka budak yatim. Aya yatim, aya latim, aya ajim. Ari yatim mah budak can baleg ditinggal bapa. Aya latim budak can baleg ditinggal indung. Aya ajim budak can baleg ditinggal indung bapak. Tuh. Dina
Hasyiah Al-Baidawi Imam Syafi'i nguningakeun di mana-mana barang bere ka budak yatim maka heulakeun amplopna ka karak musab sirah. Dah, ieu beda. Upami latin mah usap heula ka karak asupkeun amplop kana pesa. Upami aji mah saena simpen dina munan budakna ka karak amplop dibikeun. Itu dina kitab Hasyiah Al-Baidawi Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ganjaran lamun jelema sedekah dibikeun ka budak yatim dibalasna ku Allah 800 perak. Ya. Fakir miskin mah saperak dibalas 10, musafir mah saperak dibalas 80, musaf yatim mah saperak dibalas 800. Luka opat sodakoh bikeun ka indung bapa atanapi nisbat mitoha lamun nu gaduh mertua ya. Maka jelema anu mikeun sodakoh ka indung bapa mikeun sodakoh nisbat ka mertua tina saperak dibalas ku Allah 100.000 perak. Lebih gede ya. Letak punten para putra sing sabisa-bisa ngodok dina pesak bikeun ka indung bapa ulah sabisa-bisa namprak wae ka indung bapa. Nya komo kami toha hari meuli kue sakaleng hari balik beas sadeka eta mah tukeran. Lamun bade sedekah bikeun ka indung bapa atanapi nisbat ka mertua. Ngan lamun secara manajemen ilmu fikih bedakeun 3 tingkatan ka indung bapa ka indung 75%, ka bapa mah 25%. Jadi lamun boga duit 100.000 teh 75.000 dibikeun ka indung, 25.000 dibikeun ka bapa. Margi darajat nu beda. Ya. Bakal dibalas ku Allah tina saperak jadi 100.000 perak. Nu terakhir mustahik sedekah mah bikeunna ka guru nu mere ilmu. Maka tina saperak jelema sedekah ka guru nu mere ilmu mah dibalasna ku Allah 800.000. Pangluhurna sabener mah guru. Ya. Kiai pangluhurna darajatna. Ngan aneh lamun di kota mah lamun dibere lebaran teh sataun sakali mung saukur 150.000 sataun. Ka kiai. Tuh. Tapi segitu juga sudah uyuhan daek. Sudah uyuhan. Padahal ganjaranna tina saperak dibalas ku Allah 800.000 perak. Tuh, itu saur Imam As-Suyuti dina tafsir. Tah tatanan sedekah nu terakhir ayeuna. Di mana-mana beres ngalaksanakeun ibadah puasa kewajiban jeung zakat fitrah, maka di akhir Ramadan aya tanggal hiji Idul Fitri. Sok aya pangkatna jelema anu mampu tahapan kahiji rahmat Allah di tanggal hiji sampai 10, magfirah Allah di tanggal 11 nepi ka 20, ikun minanar di tanggal 2 hiji nepi ka lebaran. Anu bener ibadah puasana, ibadah sholat sunat anu lainna, ibadah-ibadah tatawu nu lainna, maka Allah mere gelar ka umat Nabi minal aidin wal faizin. Golongan jelema anu menang. Ya,
aidin teh aya deui nu ngahartikeun aidin jelema anu balik ka Allah jeung jelema nu meunang kabagjaan. Punten sarebu hapunten matak ditata ilmu kieu teh sabab teu saeutik umat Islam salah ngahartikeun puasa, salah ngahartikeun zakat, salah ngahartikeun minal aidin. Dan tetap lolobana di urang mah di Indonesia minal aidin wal faizin teh pasti hartina mohon maaf lahir batin. Teh inti mana dalil teh? Ya. Ternyata mantuk am secara kaidah usul fikih minal aidin ti sawareh jelema anu balik kana kasucian, jelema anu bakal menang kabagjaan nyaeta jelema anu nyamunkeun rahim Allah di aya dina awak urang bikeun ka batur, rahim Allah nu aya di batur buru-buru copot ku urang. Anu lempengna ya makna ya. Di mana-mana urang boga salah buru-buru menta hampura ka batur, di mana-mana batur boga salah ka urang buru-buru ngahampura batur. Itu hese akhlak. Ya. Gitu. Minal aidin wal faizin titel ti Allah ka umat Nabi anu bener puasa tahapanana. Muga urang mah sing kalebet minal aidin wal faizin. Maka di bulan Syawal sarengse Idul Fitri haram puasa, maka di tanggal 2 dimenangkeun puasa nyawalan genap poe ya. Hadisna man soma ramadana fa atsba'ahu aya deui summa atsba'ahu sitan min syawal kana kasaumid dahri. Jalma anu puasa di bulan Ramadan disusul genap poe di bulan Syawal, maka ganjaran eta puasana seperti puasa satahun campleng teu batal-batal. Ganjaran kabita. Aya dina kitab Al-Gunyah bi Talibai Thariqil Haq. Musannifna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadisna katampi di Imam Hasan cucu Kanjeng Rasul putra Sayyidina Ali, berarti 22 perawi hadis disebut hadis mursal. Puasa sabulan di bulan Ramadan dituturkeun genap poe bulan Syawal, maka dianjurkan sholat sunat utaqo 8 rakaat. Kantos ngalaksanakeun sholat sunat utaqo para wargi. Sugana di dieu ieu. Ya. Saena puasa heula Syawal genap poena. Abdi mah teu mampu puasa nangan hayang sholatna, menang di bulan Syawal. Margi kalebetna muaqotah. Ya. Kitabna Al-Gunyah bi Talibai Thariqil Haq juz kedua. Mangga dibuka. Ya. Jalma sholat sunat utaqo 8 rakaat. Dilaksanakeunna bade enjing mangga, bade wengi mangga. Bade berjamaah mangga, ngan ku sabab goer muakad teu meunang dibacakeun jahar bacaanna. Tapi sholatna babarengan teu meunang dibaca tadi. Tuh aturan fikih. Nah, 8 rakaat, tiap-tiap rakaat ba'da Fatihah maca kulhuna 15 kali. Bagian deui ya. Ieu mata tangan ilmu ya. Ya. Salat sunat utaqo 8 rakaat, tiap-tiap rakaat ba'da Fatihah maca kulhuna 15 kali. Saha-saha jalma
nu ngalaksanakeun salat sunat utako saur Kanjeng Nabi dina eta hadisna dina kitab Al-Bunyahna seueur hikmah jeung fadilahna salah sawiosna di mana-mana jelema boga panyakit diubaran kaditu kadieu teu kapanggih laksanakeun salat sunat utako bakal kapanggih ubarna. Nu kadua yang rada unggul we di mana-mana nu ngalaksanakeun salat sunat utako fadilah jeung hikmahna bakal ngabuahkeun jelema loba hutang hese mayar maka Allah bakal mere jalan keluar jang mayarna lain ku Allah dipangmayarkeun tapi ulah sok salah ngahatikeun pan aya dengan pemahaman ayeuna jelema teh sing laloba hutang engke ku Allah dipangmayarkeun saha nu mayar hutang urusan hutang urusan dunia urusanna jeung manusia bayar ku manusia deui ngan nyuhunkeun pitulung ka Allah ieu mah boga hutang dar ngawirid eta bayar kumaha ku wirid hutang nah ieu maka di bulan Syawal Idul Fitri sahabat naros ka Kanjeng Rasul ta ieu akhlak nu paling utama engke tumiba kana halal bihalal Abdul Akmal ya Rasulullah fi Syawal naon nu leuwih utama amal anu matak nimbulkeun prioritas anu sangat ningkatkeun kualitas amal di bulan Syawal. Rasul ngadawuh ka para sahabat tasil man qota'ah kudu mampu nyambungkeun ka jelema nu rek megatkeun babarayaan kametak silaturahim halal bil halal punten ieu teh aya ti Rasulna ai halal bil